baraya bade narosnya kunaonnya lamun pas lagi ngarariung terus aya nu hitut pak pelepes ke atau ari pak brot mah sigana lah udah datdut gitu ya, anu tiba-tiba bau gening gitunya, tiba-tiba meledak kayak gitu. Tah si riungan eta teh biasana sok buyar dah ngarusak suasana nu tadinya caca-cara kakak cekakakan gitu ya, seserian terus pas ngambek sesuatu buyar we eta mah. Pengalaman ya, nu pengalaman mah ija gitu lagi pas ada tongkrongan ngarariung tapi pas ngambek sesuatu itu sesuatu teh hitut gitu. Da apal wae ari bau hitut mah. Arek nu kumaha ke apal pasti eta bau hitut. Pasti buyar ngarusak suasana mantap benci pisan lamun aya anu hitut di depan irung gitu tah. Nu kadua kunaon lamun ngorong kita teh lagi enak-enak ngorong gitu bari nyarande kadang bari ngalamun naon gitu ya terus aya nu ngaharu nah kunaon jadi teu nikmatnya nu tadi-tadina enakeun pas aya nu ngaharu ke ngorong gitu da leungit nikmatna teh ya. Jadi kadang suka ditembalan gini, kamu mah apa ya, kamu mah tidak kamu mah tidak melihat kenikmatan orang lain kamu mah mengganggu saja kenikmatan orang lain gitu lah. Pernah dulu lagi ngorong ngalamun gitu ya bari ngalamun naon eta pokoknya mah aya we nu di lamunan teh bari ngorong teh ya tapi pas diharu leungit teh soalna keur nikmatna diganggu gitu sok aya nu kitu henteu tapi mah ija mah da benci pisan kanu lamun nu sadana pak brek-brek gitu siga nu teu dicalana geuning da pengalaman atuh hitut anu teu dicalana terus hitut tepak brek-brek gitu ya entak sok teu apalagi lamun pas makan geuning ya. Maaf tapi ya ini bukan nggak sopan ngomongin yang jorok-jorok dah emang kenyataannya pasti aya lah nu kitu pasti aya ya hareudang lagi sok we pasti aya contohnya mah ija we kieu nu sanes meureun aya ngan teu diungkapkeun gitu ngaku